ketika orang dumadeus ka Gusti Allah teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah asal dikomando urusan agama ku pemerintah silakan geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat rasakeun ke di akhirat di dunia keneh geus karasa murnikeun eta Gusti Allah wadinil hak ngembangkeun agama deperasieunnya nama ku caranya anak limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atuh emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sorak ti Gusti batur nu datang ke ti Gusti ieu mah horenganan tajali Gusti kakara luhur ta agama sok geurage deuk sahabae ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman-siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun cai lah herang atuh kan tiis bisa-bisa nunduk tanya nanti hees bisa ya cai na tiis cek na ya mantap biasa ieu masana cai gunung karang cek ini tiis bangkon di luar mah geus biasa bungkus bani kolosro benang hutang ngomong deui teh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema ge embung mararandi ketika kiai ngadaruit pemerintah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pemerintah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kada dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gajina ieu lain urusan partena teuk cili anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae ai cili aing mah ulangan dua dari anjing memang kurang gitu cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salafi anu teu kapake ku pemerintah mun kapake mah pagon kana ge atuh ki pudoli teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge mun kapake mah atuh nya mah inohong nah ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana ihya aji kunyana mal ngeudaheun kadengena sebab naon lain cai heran nu kadenge hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pemerintah hayang ieu mah riba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunaheun mandi kan urang masyaallah kayak nungguan deui iradi mandi deui urang diradi mandi deh kuku ceprakan mandi bayangan ayo make samping panjang tak liuzirahu ala dini kulli guys seperti etalah kehendak Allah di zaman kanjeun kabelah dina dilanjut ku para aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad Maroko Mekah Madinah sadajan kukum hagep loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilan di Amerika di Inggris di Cina di Jepang mun eueuh wali Allah beuh cilaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jasa wali Allah mah wallahu alam Gusti Allah terek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa ayyutiman nuruh sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen karena munculna agama Islam tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Allah alladzi arsala zatan ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh
udah teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh naon geura ge baca Al-Qur'an timimitin dek nyahokeun pangeran Al-Qur'an dek nyahokeun nabi na Al-Qur'an dek nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an dek nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an dek nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an dek nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an dek nyahokeun teknik baca Al-Qur'an dek nyen sepeda motor mobil kapal laut udara baca Al-Qur'an dek nyen senjata baca Al-Qur'an dek nyen bom baca Al-Qur'anul Karim tinggal orang bacaan Al-Quran paham Al-Quran terus laksanakan Yahudi leuwih ti heula maca Al-Quran jeung ngalaksanakeun jangan ujitu padahal teu percaya ka Allah mentek bil huda maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dibere dalail dalil-dalil barohin dibere mukjizat tercengang kabeh ge dengan mukjizat Kangjeng ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani Muhammad mawa naon sih Al-Qur'an cik coba kehebatan Al-Qur'an teh hayang naon maneh coba tah ontak kena ngomong tanya ku Kangjeng Nabi onta ditanya ngomong mukjizat Kangjeng tercengang kabeh coba tatanggal kayu memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi kerikil-kerikil assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Muhammad tanggal korma kita datang coba korma itu kena datang ka dia korma dipanggil ku Kangjeng Nabi tal hei korma ka dia tanggal korma gudag gide langsung nyabut sorangan langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi maca 2 kalimat syahadat kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani ku kafir-kafir Mekah musyrikin Mekah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah balik deui tanggal korma ka tempatna gudag gide plek deui wah Muhammad sihirna hebat kumaha bil huda ya Allah kurang puas coba Muhammad coba tuh panon poe bulan kena belah dua coba datang ke mana lamun kitu bakal percaya mana bawa kula Rasul coba bae heulanan lo ngomong ke situ ayo belah dua datang panon bulan gitu belah dua nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu balik deui ka dinya tek maca syahadat balik deui ka luhur bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat dia kumaha bil huda walladzi arsala rasulahu bil huda mawa pitujuh geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon coba Quran baca hayu cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe ieu kula teh diciduhan ku awet kecil mah ieun bomba ge Quran misalkeun buka Al-Quran ieun kapal baca Al-Quran ye nyen senjata baca Al-Quran atuh komo deui naklukeun awewe itu qala Yusuf li abihi ya abad ini senjata inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin Allahumma lain kol basar witi fi cikupa kamala yang tal hadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam langsung datang mana Kang Pendi Kang Pendi mana wajahmu selalu ada di hatiku kumismu ada di hatiku dan aku benci padamu aku telah dikelabuhi olehmu goblok kamu ya menjadi kira tuh ya gampang hayang naon dina Al-Quran hayang sugih Masya Allah wa zintil nasi bil hadiyatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashadu manafi'u paranti jang sugih ngawarung bacakeun itu
wajin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar di jalan bakal daratang laleumpang suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajjin amik tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya take ngawarung bacakeun eta teh bener masyaallah aya aturanana bacaanana 999 aja oh bener daratang masyaallah ti unggal penjuru ngan saminggu doang eureun kunaon bang gorenganan ngabri ngahutang kabeh padahal tadi dah hayang laku atuh laku ngan dihutang daratang kabeh datang pan ngam haji eureunna ngawarungna geus eureun aing geus tamat sekali batu rabbik selesai geus hayang naon coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi nah kecil a'udzubillahi minasyaitonir rajim mali teruskeun gua ini asana nyarandung kabeh wah teu beres nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman dibere wiridana ku kiai na kitu nyandung maksudnya nu kanyahoan mah iya iyalah wallazi arsala rasulahu bil huda lamun henteu dibere dalil henteu dibere barohid henteu dibere mukjizat naon atuh kekuatan Kangjeng Nabi maka urang sebagai warasatul anbiya atuh kudu kuari kudu atuh kurang kudu boga bil huda lamun teu boga bil huda mal bisa tuh mukjizat lain naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung ulah yang dimulya-mulya imal liwat be aju jelema ngomong mah haji tah si mana ji goblok mang haji kiai aing gadeng emang haji goblok sia mah eta geus wayab tulu kiai uhu eta batal tuh kagiayana Kangjeng Nabi di Ciduha Kangjeng Nabi mah di tendenan handalam on tadi dia bari sujud biasa bae sudan marang teh Kangjeng Nabi geus puguh diomongkeun ieu mah kakarake diomongkeun dong masyaallah teh budak nyana teh jauheun aing di Bogor beureun aing di Bogor kan dagang salak sugan teh belajar cibane orang dagang salak tah iya arsalahu bil huda wah Kangjeng ndek kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda ketika sahabat mantes perang dahaga kabeh perbekalan saep beja ka Kangjeng kami lelah ya Rasulullah sementara boro-boro makanan cai ge teu aya cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya bawa ka dieu teh wadahna dibawa ka dieu wadahna cicikeun ka dinya cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi cabut mancer kabeh 5-5 sak ayo kabeh muararan wow wudu minum maka ngawadahan segala rupa ya Allah ya Rabb ditanya teh anak sabarabar kira-kira jelema kurang leuwih bangsa 1000 mah lamun kaji pendi bisa mancer gitu atuh geus jualan cai nya nama atuh jualan cai Masya Allah Kangjeng Nabi kumaha coba bil huda huwallazi arsala rasulahu bil huda Allah kan Masya Allah ketika Kangjeng Nabi mantas perang kunin kemudian lapar kabeh jelema sahabat lapar Jabir bebeja ka pamajikanna mana bahasa hebat tak mana tah mana budak berarti kan orang lain mama ya Allah naon kan Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias urang boga naon aya pasakeun coba wah geus pasak aya saleter dipasak saleternya terus urang mencit embe anakna
tapi cek pemajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame Kangjeng bae paling mawalah tiluan opatan lobana 10-an geus tenang teh urusan kos pasak tasa laporan kan Tuhan ya macam Tuhan hungkul paringgel tiluan patang 5 pelong bana 10 itu pamajikan kula keur masak bari teh ulah lobaan oh alhamdulillah cek langsung nangtung Kangjeng wahai para sahabat cek Jabir Jabir alhamdulillah pamajikan masak dijadikan orang rame-rame berangkat kabehan tadi itu waktu Jabir langsung lompat maaf mana kabeh ada ondang kula mah geus di jero kamar bae teh hayang aing mah salet jelema sabar aja pamajikan aya 1000-an mah aduh carekan Jabir kalaunan bisik ieu tagih geus ribut jalan teh pamajikan bisik basil lagi atuh ieu bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung ku bahantu makanya jelema lapar kabeh 1000-an aku mah nasib bae geus cek pamajikan geus sabodo lah pokona datang kabehan 1000 jelema pan mana pasakeunana ya yes antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesak keneh dibikeun ka pamajikanana Jabir kakala keluar cak Jabir teh emang nyesak ya Allah Masya Allah karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah mujizat huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin tengah-tengah kerumunan kafirin di tengah-tengah iman anu lemah atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an wari Al-Qur'anul Karim baca kurang aya di jerona segala rupa zaman narita daya nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia begitu belajar datang ka araita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un teh diterus-teruskeun sedangkan memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat balik deui cekan Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un pajadet diterus ya balik deui tilu kali merenya sakieu Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim datang ka anggeus balik deui cuy disalahkeun henteu diteruskeun henteu kita balik deui mun kitu bahkan disalahkeun misalnya kurang ya du'ul yatim takkan ngeunaheun urang ya ara'aita alladhi yukadzibu bid-din dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh teh bahasa Sunda teh kudu make hamas ya ieu mah ku hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jeung qiraat cung betok kok bisa masyaallah karim salah nerapkeun sia mah kitu-kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah nah ieu kan teh ara'aita alladzi yukazzibu kurang zalna kurang henteu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din geus pas
henteu sugan disalahkeun bidin henteu ara'aital ladzi yukadzibu biddin henteu disalahkeun tapi diteruskeun henteu geus trek isuk ngaji eta deui bah pan jadi kieu tuh ya aing geus tamat di ditu mah geus meunang surat tamatna naon ngaranna nah sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah ya Allah da teu ngaraji qiraat mah kos kitu teu nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang saya kan tuh pendi tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo silsilahan ya baca Quran teh ngeunaheun kadang-kadang silsilah teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petet jadianan teh atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah semua loba hasil nah isuk ngaji deui أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله seminggu aing tak kene bae ya Allah ya nanya oge nya mama ma'ruf fil qurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ki ma'ruf fil qurfi karangkas beureun nyari bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos kitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu bubuh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang qiraat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isuk teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabohongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarek ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana geus ya kan mama jadi kos gitu ulah tampiling sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf
jeung lagam-lagamna ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh ilmu kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kituna hese tah ieu mah malik di marubil gori mah nah sanggeus tadi geus kan badzalika yadul yatim badzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al ma'un salatna ge sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salatna ge hayang kalem ku tatangga deuk berjamaah ge mani di beja we tetangga lihat saya nih mau berjamaah Masya Allah lamun kadenge Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet aya pangalem tapi lamun nu ngalem ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna nu kudu ngalemna Allah ieu lain masyarakat tah ieu nu geus kieu alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir teu hayangeun jadi miskin horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Rabil Qori jasa memaca Quran mah geus bisa jasa memaca kitab geus bisa jasa mah geus hebat kadenge lagi tapi praktekna rahasia karak dirinya unggal boga breg unggal boga trek salat geus mulai ku ari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate kamari makan Allahu akbar karung cang dikumbahan insyaallah karim Allahu akbar nu dodetna can diberesa jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu akbar budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu akbar mana aya deui anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salat tolol dikira salat Allahu akbar insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu Allahu akbar manjana kawin deui tambah lelep ya mah Allah dikira salat mikiran itil bae goblok ayo dunia kiceun di jero hate hiji Allah Allahu akbar tuh nana mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Masya Allah nginahin Allahu akbar nginahin pikiran lah isuk kemudian paeh Allah ayat uluh ala ulayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo gerak gerak caritakeun mujib bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula ku ari mah babacaanna nu rapi ulah saliru sod sin shin
gimana emang ngadengin eta deui ihdinas siratal wah sin mah teu ngeunaheun kan kadengeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tasdid atuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin gairil maghdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara ka ditu da ku urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep lu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran penuh kepatutan penuh kemanfaatan agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun geus kitu nu penting mah siapa salat ari dibahas kenapa salat henteu dibahas geus tuntas salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas asar 4 rakaat kenapa bahas maghrib 3 rakaat kenapa bahas isya 4 rakaat bahas subuh kenapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasannya tentang hikmah ayo salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasiaan ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik bisa kitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamanfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titiknya sakitu dinil haq masyaallah karim ieu lah Kangjeng Nabi mawa dinil haq hanif buistu bil hanifiyatis sahmah kuring diutus mawa agama nu hanif enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayah dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pake ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat ya Allah ya Rabbi dek kurang kumaha wa dinil haq nawa agama nu haq bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari masyaallah kali
sekali kredit haram dua harga nu berbeda haram teteh dua akad dua harga nu berbeda haram dan ulah suka jadi halal-halal aja di dalilah je duit bang bunga bang masa sih aya duit reuneuh aju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya keluar tina dinul haq je pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal halal cek Allah haram haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia Masya Allah urang keur mejeunang ridit keur mejeunna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal pikumaha ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneun sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang tapi ya Allah ya Rabbi aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lelahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku aya nu diperintah jadi cemohohan aya zina henteu kunaon sih kawin aya mah kurang kene dua telu kurang kene opat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur gabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal-unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana yang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ye berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna dua nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu engke digeing ku pamajikan kak berjamaah kak alhamdulillah lamun keur di itu sarua kak berjamaah kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunaheun nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun kakak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna kak geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oke ya iya mah konsep bagus kok sih bae kadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudnya supaya berjamaah aing mantep bener nyandungnya ya Allah ya Rabbi ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae ya Allah sarang kamamana di masjid bae ditanya deh ku babaturan siapa yang nyelehkeun aing mangan syukur waktu sholat doang berjamaah siapa terus bae heeh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik bari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teka beneran namanya ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu salaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur ujungna marah batur teh dulunya marah deuleu dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho aing ka deulina asal aya naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu enya ho rahasia aing
aing boga hiji-hijina pamajikan teh mantap aing dideuleuhan bae. Oh jahe hebat sia mah ya hebat nyontok nanti sih teh nulikeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding gelis lain kalah asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi deuleu pamajikan tambah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal deuleu bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna deuleu batur garalak teh leutik kabeh ge nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta nginaeun eta nyawa tambah dinilhak nyawa lain tambah kos gitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya heuleu maca buku ceuri cicak salaki da kok cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang deui baca deui cerik deui cicak salaki da cerik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh cerik maca buku hebat amat bisa jadi kecerik gitu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang yang baca Quran baca buku datang ke cerik gitu pasti kakak mencanyi orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasib hirup kahareup bakal kumaha goblok siap wajikan baca Quran tilok cerik baca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol sama kos gitu mah neraka tau pamajikan والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh teger jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq ini miti tenang datang ke rada keras datang ke Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kullih Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa ku musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek nah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu lonto nah nu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek ongko aya lauk ditewak molos deui tah aya geus kos kitu sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge
urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana anu kudu dibere anu kudu dinasehatan kan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan. Assalamualaikum Gus Ana sia duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat sia nasehat tah bakal ditampilin teh ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku aing kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam cek datang ngaji pendi hebatnya nama ieu kunaon aing ti kamari kula ti kamari candar atuh salah saha je sanu nita nah ieu mah teluh bakal mah ya lain gitu. Assalamualaikum abdi di kamar cing cukup teh sabobokos ya saboboko iya aya ieu kula tas becet embe tah dagingna semur tah saboboko los bawa ka ditu bener ya kiai bener hasilna ke bayar ka dinya beres deh bae entah iman lillahi ta'ala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi masyaallah mudah-mudahan cak kiai ngaragaji tah naon teh sia sing ngomongnya na asli na takos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah wa kakawi moal bisa tah di sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kumaha cak aing masih ulah waka ka jeung edan teh budak ka jeung kumaha kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin coba-coba ka dieu sih fotona hayang mah ngeledak ayo coba-coba foto babena sia ka dieu ieu tah fotona cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae tolol da bapana nya goblok orang bajingan bapana Masya Allah batur mah mata keranjangnya mah tilu keranjang liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah tidak galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi ngelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka aya lah catatan sejarahna Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Syria awalna kos kitu ke Syria tah eta teh bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkan ka dieu ke Eropa kerjasama nyana Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sekadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi kuari coba terus ke mancanagara termasuk di Indonesia kuari Quran sekadar dibaca didengungkeun dimusabakohkeun cukup dibere piala Mekah Madinah cukup dibere penghargaan hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Quran di Indonesia dibom sia amalkeun ta Al-Quran di Indonesia tembak sia minimal penjara sia kos gitulah demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan untuk keselamatan tanpa aya pemimpin bahaya pertahanan dalam negeri polisi hukum-hukum bahaya pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeunana tetapi untuk jang mendekat kepada Allah urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus urang jeung Gusti Allah teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin
teu kudu komando ku pemerintah ketika fuqara, teu kudu komando ku pemerintah ketika urang dumadeus ka Gusti Allah, teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah, asal dikomando urusan agama ku pemerintah silakan geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat rasakeun ke di akhirat di dunia keneh geus karasa murnikeun eta Gusti Allah urusan kos kitu hiburan kan urusan ieu lain deui tapi teu saeutik boro-boro di Indonesia di Amerika nu diangkat jadi wali loba di Inggris diangkat jadi wali loba di Jerman nu diangkat jadi wali loba di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan negara Yahudi negara Nasrani tapi waya diangkat jadi wali bae di Mekah deket ka Baitullah dasar diangkat disarwakeun jeung Abu Jahal bae di Indonesia jauh ka dieu ka ditu atuh adem ayem bae adem ayem tenang Indonesia pang tenang-tenang na jeung pang mahmur-mahmur imah jeung sumur doang wali Masya Allah beak kabeh uncek tapi tenang sebab naon pengajian di mana bae aya musola jeung masjid dibuka 24 jam coba di Yordan, coba di Mesir, coba di Maroko, coba di negara-negara lain masa masjid sih aya waktu-waktu nak sakumaha kantor di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktu nak di luar waktu sholat kunci di urang nu tas main gaple ke ka masjid ngedeng di Indonesia mah hebat jasa Masya Allah teu budak hebat amat cek urang teh di masjid horenganan bebeakan tas main gaple barang aya kiai kadinya make sendal kulit nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui eta di urang tapi tenang we kiai na geus ikhlas kana ikhlas kiai na ge meureun nu tadi teh atau manu nyokot geus didoakeun leh mudah-mudahan sing salamet teh masalah di Indonesia mah teu kaya marah piau ai di Indonesia ya di urang ya kejadian kemarin lamun di luar negeri geus gontok-gontokan kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak tapi di urang mah adem ayem biasa bae geus ta ieu kehebatan di Indonesia teh modal kos kitu negara mana modal kos Indonesia iya atuh sabodo nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae sia masuk sareri bae maksudna kadinya deui sia memang perwatakan meureun nya tenang we gotok-gotokan engke mah henteu negara urang mah tiis masalah Masya Allah kari ngan lamun geus hudangna Indonesia boga sejarah boleh dikira dipantau ke Amerika dipantau ke Australia dipantau sebab naon Indonesia boga sejarah Indonesia mah lain lalagaan ketika Belanda ngudag muslimin muslimat ditukangeunna aya jelema nu neleukeun ketika Belanda eueuh cokot urut telapak kakina doang dibaca bismillahirrahmanirrahim paeh Belanda di urutna doang urutna nu mantap ka awewe ge kitu we cokot sempakna kulub sia ilmu dukun tah mah lamun bisa cokot geura buukna 3 bae ayo cokot buukna 3 kumaha acara sabisa-bisa cokot bukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji cokot tek hijikeun langsung tuh teu di pucuk awi kaluhur hese kawin Masya Allah ngagantung waris atuh eta kos kitu satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datangkan ini Indonesia hebat kos gitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kituna tah Amerika ge nyaho ye jelema dipake ka embung bae ku awewe cokot deui sempakna atawa buukna talikeun di tang pucuk tang kawi kabawa ka luhur angin kikieuan oh pendi asal katebak angin oh pendi oh edan kabehan pendi edan itu edan harar edan pelet nah ieu mah lain kitu liyuzhirahu ala dini kullih
Gusti Allah dek ngaluhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih. masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun. Allah menghendaki luhur bae. Cuman kuari kadel Islam teh di jajaran kedua, jajaran kahiji teh Kristen, berikut Yahudi, jajaran kedua adalah Islam. Nah ulah kaget sebab satungtung ayat kene nu zikir moal kiamat berarti terus makin surut bakal Shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Ke judi bakal loba deui kuari geus ternyata. Anak zina berarti anak aya loba anak zina, loba nu zina. Perjudian, perzinahan, permabokan, perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Islam bakal ninggalkeun agamana shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam. Kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim, di muludan, di berbagai tempat, wallahu alam nasib Indonesia ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas, minimal setengah ikhlas lah aya saparapat tapi nu ikhlas beneran eta nu nyieun gede da agama. Nah yegel yuzhirahu ala dini kulli eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, dilanjut ku ayeuna. Emang kehendak urang lain tetep bae wallazi arsala rasulahu utusan Allah aya dijadikeun ulama warasatul anbiya teger ngana pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu perdasieun nya nama ku caranya anak limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atau emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti, tanaga ti Gusti, sorak ti Gusti, batur nu datang ke ti Gusti, ieu mah horenganan tajalli Gusti kakara luhur ta agama sok gerage dek sahabae ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun cai lah herang atuh kan tiis bisa nunduk jangan hees bisa ya cai na tiis cek na ieu mantep biasa ieu masana cai gunung karang cek ini tiis bakal di luar mah geus biasa bungkus bani kosro benang hutang ngomong deh teh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema ge embung mararandi ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kedah dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gaji lah ieu balai urusan partena teuk celi anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae ai celi aing mah ulangan dua dari anjing memang kurang gitu cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salapti anu teu kapake ku pemerintah mun kapake mah pagon kana ge atuh ki podoli ge teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge mun kapake mah atuh nya mah inohong. Nah ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana ihya aji kunyana mal ngeundaheun kadengena sebab naon lain cai herang nu kadenge hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pamarentah hayang ieu bariba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunahkeun mandi kan urang Masya Allah kayak nungguan deui iradi mandi deui urang iradi mandi deui kuku ceprakan mandi bayangan
make samping panjang dah liuzhirahu ala dini kulli. Guys, seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dina dilanjut ku para aulia-aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah sadajan kukum hagep loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilan di Amerika, di Inggris, di Cina, di Jepang mun eueuh wali Allah beuh cilaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jasa wali Allah mah wallahu alam. Nayla tentang utusan Allah nungaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh orang ke Mekah jeung ke Madinah tapi orang iman Masya Allah nikmat anu luar biasa sakedeung deui bulan mulut beuh pohara kurang neulean cau loba jasa bakal beuh pohara eta lamun senepna urang muludan dibere cai aqua nya peuting pan masyaallah karim atuh cai aqua man cai gentong teh ngaranna nah eta lamun geus kos kitu eta mah panitia na maning rantai eta mah atuh kopi penting mah kopi teu make papais make bolu